Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipikah hormat, para alim ulama, para ju'amma, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngaoskeun perkawis kautamaan bulan Muharram. Naon margina sabab urang selaku umat muslim kedah uninga yen Muharram teh bulan Allah, bulanna orang Islam, awal tahun baruna orang Islam. Teu sakedik anu teu apal, bahkan teu antusias, teu nyaho ayeuna tahun Hijriah anu kasabaraha. Padahal penting pisan. Teu karaos ayeuna tos masuk tahun 1444 Hijriah. Tah tahun baru ieu khususna bulan Muharram ieu seueur pisan kautamaanna. Di antawisna saur pidauh Rasul, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Saalus-alusna puasa saatos Ramadan nyaeta puasa di bulan Allah, nyaeta bulan Muharram. Sahenteuna aya 3 macam puasa sunat anu bisa dilaksanakeun dina bulan Muharram ieu. Nyaeta puasana teh puasa Muharram mulai tanggal 1, puasa Tasua tanggal 8, sareng puasa Asyura tanggal 10. Tah kautamanana puasa Asyura nyaeta tiasa ngahapus dosa salila sataun. Sakumaha pidauh Rasul, suila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah ditaros tentang puasa Asyura. Beliau ngajawab, ia bisa ngahapus dosa setahun yang lalu. Tah kumargi kitu mumpung masih aya keneh waktos, hayu urang perbanyak amal di bulan anu mulia ieu, perbanyak puasa anu tos dianjurkeun. Tong berleha-leha kacida lebar lamun urang menyia-nyiakan kesempatan sareng kautamaanna. Tah selaku umat muslim urang kudu bingah ngadenge berita, ngadenge kamuliaan-kamuliaan supaya bisa nambih-nambih kana sumanget dina amalan sareng ibadah anu nambih-nambih pahala urang. Ulah hare-hare dalamun urang ngagugu ku zaman mah hoream atuh ibadah nu kitu teh, matak lolobana mending shopping, makan-makan, jalan-jalan jeung sajabana. Matak budak ngora teu apa kana bulan Muharram teh bulan naon. Matak kusabab ayeuna geus apal seueur pisan kautamaanna, bahkan lamun digali mah diterangkeun moal beres ku sajam saking seueur pisan kautamaanna. Tah mudah-mudahan ku cariosan anu sakedik ieu tiasa ngageuing hate urang supaya leuwih sumanget dina nyambut bulan Muharram ieu sarta semakin getol dina ibadah anu sejena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Disimkuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.